Dahu Allah dina Quran ingatkan sakabe insan mate di sing harapan datang ngawar terosan unai kelak segara ciri geus datang janu ngareosan kana cepir sasahuran saanu ngabelaan jeung saanu anjeunna derek papisah anak harta tenungan kisah sareng keluarga pisah sareng harta banda istri anjeun jadi janda carogena jadi duda mimiti garing meesan kambila sakarate nyari pisan keayaan nulungan saja bolotot gayuh lah warga cerita nunga goler taya kasuh saatos kaluar kona bisa nyawa jeung jasadna roh ningali jasadna keur diadu sawargina terus mayit dibungkusan mayit muslim disolatkan digodong ka pakuburan iku padung rasa pisan ulama
soleh sepisan dikuburna nikmat pisan jelma anu hanteu pisan ibadahna ngagul pisan ulama dijauhan tara sumping pangaosan kana salat jeung dulur osok paseantara akur jeung tetangga mayit nu kitu disiksa dikuburna keung teu